Wilujeng enjing pemirsa sadayana tepangkeun nami abdi Sumirawati dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun sawarta-warta anu kaantos kajadian di negara Indonesia ieu. Pamirsa, dina degat ieu keur mawa dina medsos paguneman catur ngeunaan penyakit anu disebabkeun ku virus, nyaeta virus corona. Cek baja mah asalna tinu Cina ti Wuhan daerah provinsi Wuhan. Saur para ahli, virus corona disebabkeun ku sasatoan, nyaeta tina sasatoan lalai, kalong, jeung sabangsana, kulantaran eta sato osok di dahar. Korban anu kakeunaan ku virus corona entos lebih ti mangrebel-rebel jalmi. Pamarentah ngadakeun lockdown supaya urang teu katepaan ku virus corona. Pamirsa, supados urang teu katepaan ku virus corona, ieu cara-cara supaya urang bisa terhindar ti virus corona. Anu kahiji nyaeta pola hidup sehat. Urang kudu emam makanan-makanan anu sehat anu matak nguatkeun kana awak. Kadua, mindeng cuci panangan supados pami urang tos nyabak nanaon teh si panangan eta bersih teu aya virusan. Nu katilu, selalu pake masker pami bade ka mana-mana. Jadi pami bade ka mana-mana teh kudu pake masker supaya teu tertular virus corona. Anu kaopat nyaeta ngajarak kabatur 1 meter supados urang teu katepaan ku virus corona. Kusabab virus corona entos nyebar ka mana-mana, urang kudu bisa ngahindarkeunana. Tong hilap pake masker bade ka mana-mana. Pamirsa, mun sakitu warta anu ku abdi tiasa disampaikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.